Diajar aksara Sunda. Bagian kaopat, angka atawa wilangan. Cara nuliskeun lambang angka dina aksara Sunda ditulis ngajajar ti kenca kakatuhu siga dina sistem angka aksara Laten atawa Arab. Sababaraha lambang angka dina aksara Sunda wangunna aya anu sarua jeung lambang aksara suara atawa vokal oge aksara ngalagenna atawa konsonan. Kukituna anu jadi pangbeda nyaeta dina nuliskeun lambang angka dina aksara Sunda mah kudu dihapit ku 2 garis vertikal. Angka atawa wilangan dina aksara Sunda nyaeta 0, hiji, 2, tilu, 4, 5, genep, 7, 8, salapan. Contona dina nuliskeun 8, 18, 02, 2023 jeung sajabana.